Nyata inyong Buru pantesan-pantesan golongan yuk. Ih, eta pagujud. pamajikan maneh aya hayang nyaba deui kieu kalakuannya sia teh. Naon atuh Lain cicing? usaha sia cara batur. Itu sia mah pagawean ieu jeung mitoha kot. Nya kalang layangan ieu gelasan ku mitoha eueuh ti ditu. Nah, Berehan atuh. naon? Ieu Sok eta na. sia sok Bukan orang ngapungkeun aduh. pantesan siapa majikan ngadat wae ka aing bebeja. Eueuh angina ge, Mak. Hah? Angina eueuh. Apa? Golongan nih golongan. Sok golongannya nya. Kalakuan mana ieu teh? Astagfirullahaladzim, mau istilah temponya. Astagfirullahaladzim, inyong sing eling maneh teh. Naon da ge eling atuh, Mak? Eling mangka eling. Apungkeun ieu kumaha apungkeun ah? Amo mah nyeklan gitu apungkeun ku aing nyeklan ieu golong. Rumingkang di bumi Allah. Oh. Dharma wawayangan. Sok. Eueuh hibeurna eta angin-anginan ge euy. Heueuh buru apungkeun. Dharma wawayangan bae geuning. Aing mah. Mah ceklan dinya. Aduh. Mah ceklan itu ceklan eta na layanganna acungkeun. Ku aing tarik. Tah ceklan mundutna. Geuningeunna. Maju ka hareup maju. Mang Inyong. Cing mah. Oh. Ser. Awas kana beung. Sok. Jang burung sia. Kami toha meningal dulu etang ialang layangan jeung toha eueuh ti dituna aing. Eta ajar sia. Kalang layangan jeung toha non tangga bolong toha tah itu ieu burung suan. Gelo nejat eta. Stres jelema teh euy. Stres. Sia mah. Geus kekituanan teh naon? Mau jadi harti dan mau jadi duit ayo. Mantog sia. Ayo balik. Sia. Bro. Aing mah ngaganggu wae ah. Bawa angin ayeuna mah. Naon kekituanan? Aing ge tersep aing mah awewe isuk eta mitoha aya eueuh ti ditu. Nah, Ngaganggu wae. nyekel